Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping sadayana Bapak Ibu sareng hadirin sadayana kemas simkuring langkung dipayun sumangga urang sajekeun puji syukur sareng ka Allah Subhanahu wa taala nu parantos halus pirang-pirang hormat kagiatan ka urang sadayana dugi ka dina wanget itu urang tiasa patapong saur patarima salam muga terus ngagonggontor ka junjungna urang Nabi Muhammad SAW. Simkuring atas nama Panata Calanggarana. Maturkeun nuhun ka Bapak Ibu sareng kali hadirin sadayana anu parantos kersa nurumpahkeun sumpang ngalunaheun ka acara arupeun acara urang kepay ngariung dina ieu pimileuheun dina nagara Paturai tina ngangriung dina ieu anu parantos ngarasakaken rancana ngunewangeun pangarti ngala ngabisa di ieu sakola hadirin anu sami mugi sapedas ieu acara lumangsung kawalian lungsur langsar kumaskeun bismillah sajeungna teu acan dugi kana acara pokok simkuring seja ngadukeun tuntungan acara nyaeta hiji aya bukana, 2 ngaos ayat suci Al-Qur'an, 3 laporan pupuhna panitia, 4 anylte SMP, 5 pamampong puhung komite sakola, 6 heumeundeul guru, 7 pamengpeung bapak kepala sekolah sakeuteunan marsakeun siswa ka komite sakola.